anu nyandung loba sulaya henteu bisa ngatur kiliran. Ya eta atulah. Mangos tong kuah kawin nyurang nyandung sia bor-bor nyandung hiji geus siat ka paraban deuleu. Mar, Kula. kakak rahasia sopan ka salaki. Ya, usaha cara batur teh nyokeun batur ayeuna gedongna geus namahan deui. Kasisi, kagigir, kaluhur, katongok, cing pemikiran. Ulah nang anak sakit itu pak kata bungu sareng gendang bertalu-talu. Abang pura bingung hirup teh jeung hese nyatu. Lah, geus nyatu. Sakieu kurang kumaha cukup. Aya mah geus urang marah geus teu ka hati rumah tangga jeung maneh teh. Tatangga mah tempo ku maneh geus meuli televisi, geus meuli kulkas berwarna. Coba ini kan tetangga geus meuli kulkas berwarna, LG berwarna. Nah, ayo urang aya boga radio berwarna teh kudu meuli encet. Siga loba anger geus cerewetan inget ka EH aing. Nyebut-nyebut EH aing sok terkenang memori yang lalu zaman saya. Duh, naon saya teh? Teas. Kaduhung baheula aing rek dikawinkeun kudu jadi kolotek ka aing teh cenah Nyi Ipah. Ayeuna mah leuwih hade Nyi Ipah teh cenah boga salaki teh kanu jegud. Aing teh jojo kapeser deh. Kusia teh mah kaya impik-impik. Jamar awak sampean. Batur malis tembok berwarna coba. Pek pikiran. Wah. Geus lah, urang mah sok jadi aral. Arek aral, arek subaha. Terserah. Tanah diserahkan ku maneh. Arek menangkeun bangsa kumaha. Boro-boro Gelo urip. Hah? Gelo ya. Mana nyaho Padli? Padli? Dokter gigi, aktor. Padli, tukang sayur. Ya aing geus kakunci. Aduh, batur geus mana ke sedo rupa-rupa dagdana ieu urangan kieu jeung kieu ai lalaki ku liciknya. Ai ka urang teu meunang ka mana-mana, ai manehangan udar ador. Geus ya, sok merkela. Pak. Geus. Eta mah kieu we mar disuhunkeun kasadaranana dari engkong. Kuring geus teu ngaharepkeun di rumah tangga anu jadi panjang. Geuning cekolot oge tinimang awet rajet. Udah, Robert mah. Rajet teh nu aya. Tinimang awet rajet mending kene kejot bon. Kosong. Geus capek ngaradenan maneh teh atuh tara mahigu sapiring. Ada harna. Nandi. Atuh dina udud tara mahigu sawatang. Duh, sawatang. Lamun urang diserahkeun ku maneh. Tuh. Terus? Lamun urang diserahkeun ku maneh. Arek milu ka Akademi Teater Film Nasional. Oh, hidup mana bisa ka mana Pak euy. Terus, tong keweng tong. Tuh. Lamun urang geus ditalak ku maneh. 1000 mata tertuju kepadaku. Lamun urang ngaliwat ayeuna teh contona ka ieu. Sok. Aduh, udah ngeladenan ya. Naon sia? Entul, ayo. Sakalian urang ka pasar balanya rek meuli waluh tukang dagang ka besing tarawel. Gitu. Keur ngaladangan bubur cul kana ladanganeun. Anu ngaladangan pinang cul kana pinang. Red ka urang nepi ka rame pajarkeun teh aya Nur Apni ngalangkung. Aduh. Dan tuh kitu si Nur Apni mah. Banyak kok. Ulin kalemur, urang lemur saja jagat. Aduh, aya Maryam sehalata-lata. Kita seklata ujug ria jeung tak kabur. Ulah bakal kitu, tenang. Sahanu nyaho kadar. Bateuing urang kepegatan jeung maneh teh bisa meunangkeun artis urang oge.
kebebahan tapi lamun kuring geus nyalira hirup geus jadi randa ari randa tua main bekieu nih lalawora nacan sebel nacan sebel Rek kumaha atuh pek gerak mikir gerak gerak dekat tempo gerak lah pokokna mah hirup ka maneh balangsak saumur-umur geus eueuh hartina deui nah ka lalaki teh maneh teh ieu jangan jangan bisa euy sih maneh teh lalaki kawin ka urang teh ngukur mawa cik naon naon kan ukur mawa kanyahoan lah kumaneh oge meureun oh bener sedengkeun batur tempo kulit kaburu karenyon urat kaburu kenor beungeut moal bisa dipikeun kaburu moal laku mata keunpeung ngora rek mata diserahkeun pun sanet ieu hayu ayeuna aing men tadi tak ayeuna keneh aing jajabkeun ka manor sonsi kabur ka manor itu jerang teh tapi ingat baheula maneh nyokot urang di tangan indung bapa cuy jadi ulur kudu katingali puruk datang kudu katingal tarang kajen teuing tarang nong oge oke pan kahuruan leutik nepi ka kahuruan gede ngarima ayeuna maneh teh nyumponan ka jadi pamajikan ngabutuhkeun pake anu gini sampun mah kieu we urang teh pah geus teu kuat geus teu mampu na kahirupan teh eta mah tak terserah jadi maneh ana geus parsah ridla moal kaduhung moal nyakat moal syukur banyak kebanyakan aing minta diserahkeun poe ieu keneh aing senang Waalaikumsalam ka diheureukeun sia moal terus kana bat moal bat ulah laki atuh sia mah teh tok diheureukeun sia moal urang ge keueung sieun unak kanik lah dieu cakapan deui sieun urang mah rek lumayan lalai sih coba lalai badulur kalong jeung lalai balayan di bawah ku aing Assalamualaikum Waalaikumsalam mau diheureukeun sia moal sarua pada keueung sareng ya Allah panggiteun teh sanes abah mangga teras cager jan panes tuh aduh abah syukur bajak kumanyangan alak sampean geus ka dieu duh tutup kasari deui kuring teh ayeuna saenyana mah abah geus beak suka beak betah minta diserahkeun ka si kurang ajar si mu usaha si ku uleun si noyor si goreng patut si goreng ules si orai sanca orai gibug si buaya laut si buaya darat si mata kalanjang si mata hiang sedangkan ari abi naon ratu dangdut Raja mana lah ai kolot mah moal kaburu-buru narima ayeuna jamar kumaha ai kuring mah ai sono mah gede keneh duriat gede ngantarina sugana kitu dikungkung teu diawur ge senangeun tapi manehna da sayang eta ka abdi nampi abdi meurus ari pokona mah bah geus teh hayang boga sareng kasih ngurus tunyu maneh teh ngurus tunyu geus bae geus jadi maneh ayeuna pah pepegatan tidak ridla ikhlas pokona mah tong nanya naon abah lamun abdi diserahkeun teh abah ieu Padli teh geus tua toel ka abdi Padli tukang sayuran teh Cimahi ari jang jamar mah
Yang Jamar. Kuring mah kumaha atuh sakieu buktinanya aing geus minta diserahkeun mah teu naon tadina balang sake kitu urang teh. Teu manggih dahar hiji atuh hiji manggih dahar pikiran teh kitu. Teu senang hiji ripuh hiji kahayang teh kitu. Ceuk abdi mah. Urang mah diserahkeun ku maneh teh moal balangsak, moal miskin, moal malarat. Top hakan juling, top leg-leg pesarsip. Oh, gitu je. Tah nama kieu we atuh bah kuring nyanggakeun getihna salamar. Buukna satetes. Jadi kuring teh semet ayeuna ka hareup teh geus taya ngarengkol deui jeung anak abah. Satungtung dipihukum ku kuring nya alhamdulillah pinuh ku pandeungeul, loba ku panyarek. Ciwit leutik sentak gede tajong geus kalibatan. Jadi kuring ayeuna mah geus dingin lah seueuh naon-naon nama gitu. Jadi najan Pak majikan voltasena keur 22 beri mah 110 we gitu lah. Kudu ningali kaayaan angin gitu. Soalna mah aya angin keur hanap da ngeunaheun ka saralean ge geuning gitu lah. Narima atuh abah barangna nampi ujangkeun pagawean anak abah sakitu. Ai soal padawana ka atas abdi gedayekan anak kitu malah ka abdi sok anjeunna we gitu tah. Abdi masuk cicing gitu. Manehanana we nu nutu ngejo gitulah itu ka dieu ge. Ai soal damel nama ka anggo gitu. Anjeunna mah ngageroh we gitu ngisikan. Abdi gitu nampi. Gas tah. Peperen. Celana urang dibawa nih. Jual apa aing kalau? Nongkrong atuh para bot lalaki mah tong dibawa. Ada urang mah teu mah parabot maneh teh sudi. Parabot mah bawa we ku maneh. Aya urusan ieu mah. Tah ada teu gaduh-gaduh. Anu mah kieu Ipah, kuring bakal indit maneh di dieu sakitu we. Bah punten atuh. Ya. Hampura abah. Ujang. Abah dari uhartin abah di Cipanan. Nyaho abdi ge abah Cipanan buhaya atoh abah boga anak rana. Abah itu ujang deui. Asa kamusuh. Abdi ka abah gitu tah asa yang ninju bah. Tong ditahan dicerikeun bah. Ditahan ka luhur kumaha mun tahanna. Hampura bah. Yang aku di sini luhurna sumet munan. Di tengahna dampal di handapna dampal suku, di tengahna lebah terang meureun abah ieu. Mau bah, tos tong mewek bah atos. Geus bah budakeun. Ipa. Aa idit Pak. Jor. Laki malah deui. Geus, aing rek ciut enak naon deui. Dong mana tong cerem gelo. Lain cara nongkero abah. Aing ku atuh, aing tak bisa cek dulu. Sing geus dulu. Ayeuna mah dibawa cepuk jang. Ya. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Oh, tak gitu diurikeun. Ragrag we talak teh. Teu nyeri ini ragrag waktu aja. Ini aya ragrag tina ranyang mah peuri. Aduh, gitu gini nyalakeun buku salamar. Setetes. Itu siga aya nu teu memang aing geus boga cita-cita geus latihan ti bare atau aing asup ka bensun. Bensuna. Abong aing teu kudu make pelet. Teu kudu make asihan. Ku sora aing sileget teureub si pucuk gadung. Nah, dekat aja. Dim. Nabuh di mana euy? Panggilan orkes di dia panggilan 25.000 tuh make nyebuh nyatu. Bukan gitu aja. Jeung tanggung jawab lamun dina japin aya nu pas saya dipotong deui 5.000. Oh, bararaga nih. Itu di mana? Asmara Group. Aduh, pimpinan si Kosi, Pak. Di dua awena ya. Ah, geus leuing taranya sama. Wah, terus seperti itu.
Garis itu sarua jeung almanar. Sarua. Aduh, ai ka almanar mah beda da panon teh atuh. Jeung ngalayanan di Garawe teh semangat sejen lah. Beda deui. Hidup almanar. Ayo tuh. Ayo. Ente dieu pidinya, engke dipanggil. Laguna naon? Popotongan aing we hideung santen. Wah, ini kan jelema nepi ka nganteg kitu nu laju. Saha atuh orkesna Asmara Group. Oh, pinggiran si Kosi. Kosi. Adina si Kose. Jang mundur jang. Mundur kabar itu jang. Mundur kabar itu mundur. Saudara pendengar, seperti yang telah kami utarakan sebelumnya, yang akan dinanti-nantikan yakni biduan kita, bukan Jamal Mirdad. Saudara Jamal, silakan naik ke panggung, saya nungguan di dia euy. Baiklah saudara pendengar, sebelum kami mengawi, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila suara kami sedikit serak atau sedikit faro, berhubung kami hati sedang begini mikiran anu jadi pamajikan, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, kita lagunya untuk saudara Hitam Manis. Jang mundur. Siapa enggak mau kali? Mundur. Hidung santai, Kaki dah teneruti. Sangat tak kegerakan. Maman. Berkapa sih naik panggung dari itu? hidung santai, Jang Jamar bernyanyi. hidung santai, Jang Jamar cara jadi ipah bernyanyi. Ketonganana. Mundur. siang jenengi mata kataji. Gusti, siga si Jamarnya. Aduh, itu bibirnya jeblek. Kewaktu bulan saala magagara, Aduh, kepet bener. Aduh, aing minta diserahkeun. Meremkeun panon. Aduh, meremkeun panon mehelna jeung aing. Ngajirim. Bu, kunaon teh Bu? Ka itu pinggir. Punten Jang Hansip. Punten Bang Hansip. teweleh emu Bener emu. Aing tak aing. teweleh emu tetep mungaran. Hidung santen teh aing. Hidung santai, hidung santai, hidung santai, letete bosan. Bu, ka itu Bu, naon sudah Hidung santai, Itu Jang Hansip. Saroge ibi. Mar. Ngadelek ka dia tuh, Mar. Aduh, Gusti, masa kasih tuh delean teh nya. Irungna juga ino saya teh. Kewaktu bulan saala Itu mah monyet gini. Ngalol monyet itu. Emang aja monyet, Gusti. hidung santai, datang ngajirin. Hidung santai, datang ngajirin. Salangan anu Meni acuh si eta euy nyombong euy, tahan haraja. teweleh emu tetep mungaran, teweleh emu tetep mungaran. Hidung santai, hidung santai, Aing era apapun untungnya. rupina gelis Aing katinggalan. era ge Siang jenengi mata kata Jamar. Gusti, nanggung. Saya juga itu. Jamar ampun. Kapere teh Jamar. Aduh, bibir mana jeblek. Mar. Entong naon teh aing mah biduan sokot dulu sing ngetop. Jamar, ayo. Itu sip. Pak Jamar aman ke diurang Pak. Isi aman ke diurang. Kita kamari aman ke. Abdi tiasa aman ke. Gitu ku abdi di sana istrina. Katurun.
Si. Nges, cek aing geus. Wah, mah aya deui cara bareto. Da teu kitu unggal waktu. Camar, hayang bicara Pak Camar. Cara peju budak kalau level bolong. Tegakeun ka bapak. Tinju wae bapak sia. Jadi gitu. Udah cadu, udah balik deui. Teu. Kesini. Cicik siap. Terus dia ngarang aing sih. Balik deui. Camar. Geus cetek era batur mah lohor. Sok aing ketincang. Nah, tuh. Aing mau balik deui. Tunggu di Garut, catang di rumpak. Per. Jik ini. Tek dudukun ka mana? Kidul, wetan, kulon, kaleo, teu seuri.